Ayo mana reka neraka dek kasawarga kuring dek ka Sumedang we urang Sumedang nu Maha Agung kamalinaan teh heureuy teh la ilaha illallah aduh mangga we teraskeun goblok ah ayo geus deui aduh palacaka palintangan babalan pangaluca sanajan di kantor ngaran kasayang muangutna banyak tingaduk berlampau manusia ngaturkeun ribu nuhun laksa kati kabingahan nuhun kata tapi ngomong pake jeung barina lah wayana ayeuna urang dikenangan di dieu da sagala rupa oge urang teh kudu nincak kana kendang heuh kudu nincak kana tatapakan lamun teh mah urang ayeuna hirup di alam dunya henteu nincak kana patokan wasilaka tebih keneh Aden dina mangsa Bratayuda siap tempur kaula sanajan jeung pangawakan ngora keneh persanten da Aden mah teueuh ti luhurna teueuh atuh darah biru ai kana teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak merak kukuncungan pan kitu sanes darah juang atuh urang dipercaya kudu ngajaga cing sapinuhna ngajaga aha balalager Kang Agus teh marukana teh mere jukut Allah sia security sok mangaritkeun aduh masih cara situ titah ngarona oge leos gaple geus gaple nyabut sampeun batur dina zaman baheula geura dina zaman Arjuna Sastra Bahu nya zaman Arjuna dagang tahu raja keur ngabenung pada korupsi waktu teteh di teteangan heula pan bang semantri sing horeng ka itu heula geuning deudeuh heula ka bapana aduh ampun da jauh teteh ti puseur dayeuh teh bari ka karadi istrenan teteh wah sia goreng batur teh kudu jeung wiwaha aya panginten kana satengah dinteneun deui mah wah urang keur yeuk keun Den mang oge ngiring kana kareta areng ataun Aden teh bari jeung teu dugi pan ka ituna mah nanyak deui mudun deui oh kitu we nanyak deui mudun deui pang ka cenah teh nanyak mudun kan nya eta teh falsafah kahirupan teh kitu setiap panggih jeung tanyakan pasti panggih jeung pudunan pasti bakal panggih jeung datar panggih jeung datar panggih jeung warung tah ngopi we kitu di dunya mah kitu Den keke mang dupi mang teh leres putrana Aki Semar incuna Aki Semar ai abdi mah ai ka Semar pun bapa nya Semar teh tuang rama sanes tuang heula ini adalah para tu Den itu tong ente lah tong ilmu ai beuteung lapar mah karena gaya meuneu maksudna kumaha saurna Bapak Semar mah cenah parantos ngudag insan kamil mukamil maripat atuh
tegedah disaurkeun deui ku Aden. Da Semar mah tina bentukna oge parantos bacaeun. Nya. Eta mah kantun Adene maca diri Aden nyalira. Ulah maca batur. Ulah maca teuing batur hirup magresok. Nyeta ieu oge. Kaula teh salarasna mah ieu teh asan tamat kapun bapa oge. Dulur-dulur anu aya di ditu. Kaula teh hayang ngudag ilmu nyaeta ngeunaan pangbalikan kaula. Cuman eta mah cinekna mah asyhadu Allah mulang ka Allah. Kumaha prosesna? Ieu eta mah tarosieun ka pun bapang ge ah. Ari salse. Tos salse. Ai mah pokona mah mang asyhati malaina ka balainah deui mah pokona mah. Nya. Karek nepi insan kanyol kan. Da kitu Den. Lain naon make jeung nanyakeun pangbalikan ieu budaknya. Hade budak keneh Ya. tetelepeh. Ai ku kitu mah hade nanyakeun pangbalikan mah kudu apa atuh segala rupa oge. Da teu apa kana pangbalikan mah da linglung kitu ge nyong. Kasasar. Oh nyata kitu gek. Da nya. Ah sia mah da nuntun Raja Wisuna cecah. Apan manehna mimitinan jebut nyong, da kuring mah lain nyong dawala. Heuh apan dawala teh monyong. Aya yang ngaranna. Ait. Duh, naon? La, naon? Teh nya saha? Naon itu ngalet? Wah, anu bade ngiring ke pihak mana tah? Pasti bade ka Tegak Kurusetra teh ngahijikeun diri teh duga ka pihak mana? Teu apa. Tah urang mah urang api-api lalajo we sarerea nyong. Hai Satria. Ulah. Saha ngaranna? Upami persanten mah ngaran kaula teh Erawan. Erawan teu pino. Urang manawan? Duh. Kaula teh ti Guha Wilis. Pangresa Dupi Salira. Iya, ngaran kaula Kalasrengi. Ti negara Giling Wesi. Pada hamun atau panggilingkeun padi gitu. Nya. Gagabanen. Ti Giling Wesi maksud teh tingali kaula mawa walantia balantam tabas semakna. Kaula menang beja tidak menang dipercaya yen Pandawa Kurawa ayeuna dek nyingharepan Bratayuda. Kula dek nanyakeun kasampean jalan ka Tegak Kurusetra ka mana? Atuh pami kitu mah urang sareng we sareng kaula. Kaula oge sejak ka Tegak Kurusetra. Ya. Atuh kabeneran bareng teu pino. Urang sareng we sareng abdi sieun bade ka pihak mana ngiring teh? Ari anjeun pihak mana? Ai abdi mah bade nonton. Bade icalan dinu perang. Sugan anu perang teh lalapareun jajan ka abdi. Dagang roti bakar. Paling oge meureun dibeli ku panah. Ye, itu kunaonnya dibeli nama. Da bejuang teh lain ngan ukur perang. Sanajan urang maredahareun kanu perang. Aya lapareun mah. Sarua teh ke bejuang. Nah sia teh. Oh maksudna rek dagang naon? Dagang boboko. Dek dagang roti bakar. Ai rotina pan beak kabakar na risia. Pan disebutna ge roti bakar. Ai didagangkeunna arengna areng roti. Namun itu nyari teh. Sia mah ai kabatur nyebut nyari ai sia mun uyahan. Wala dia balat. Ya. Ya anak si Arjuna Poldaran. Ayo. Waduh, lain saurang teteh. Wah, cilaka ini.
Irawan. Aya ge eraan. Goblok. Tongah heureuy ya sia mana? Dewek nu ngasuna ieu. Wah ya. Wah. Aduh, weh. Weh, loh. Wah. Dawala. Modar siap kurang ajar. Ya. Weh. Duh. Wah. Ya. Aduh, aing melang kudu aku tilu. Kun lancek dialungkeun deuleu itu. Alah tolong. Alah. Tolong. Wah, Gusti Beunang. Ya. Tulung. Sakit tuh saya nunu. Tulung. Aduh, salamet euy. Alhamdulillah Gusti nyang sang tangga balingbing ya. Tatokeun Aden. Alah. Aya Bang Canar. Udah siap. Kudungan nyebut panggung. Aya naon ieu? Alah. Bagi kejadian naon ieu? Ot, gula. Arudang dah kesalamat. Hoi. Aka salamat. Selamat, oi. Dulu. Iya. Ari silang selamat. Paeh kuring mah. Nya nuhun atuh. Udang. Doh. Alah, Gusti Juragan. Bapak Panglima. Aduh. Rana we teh sanes Bapak Sulanjana. Bapak Panglima. Ya, sete. Aduh, tobat ting Gusti. Mana we teh sanes Pak Ahmad. Tuluy. Aing ngaranna teh kalah serengi kulan sabala-bala jerangkung gede agan rupina mah Raden Erawan teh moal kieu cing tulungan agan di belah mana nuju di kepung wakul buaya mah paling itu ini lamat gitu ti bebet duaan deh kemana nyeta nyawa cing gue saya kaulah lansik daerawan acar hutang pati berapati hutang waya aduh ya ngana lesot guys ya siap kurang ajar benang siap ngobrol jing macok jing naos alah benang siap dihakan ku aing gede benang aduh ampun Gusti aduh nah teteh asyaku aduh tobating di dieu tadi dinya goblok aduh asyaku kacida teuing
Duh, tobat nu Maha Agung. Kamalina ante teh heureuy teh. La ilaha illallah. Aduh, mangga we teraskeun goblok ah. Aing geus deui. Aduh. Haram jang. Haram berarti teh mah. Lain daek mah kumaha itu budak maot deuleu. Kumaha sieun katempuhan. Bambang Erawan sieun katempuhan buntut teh mau. Kumaha. Kayet. Kayet mereka beungna. Pembalasan ti Akang ngubrukan ge. Sakamina-bina teuing sia. Dalam kasna kabina-bina. Aduh, Sieun katempuhan ku bapana. katempuhan aing ku bapana. Mangkaning geus duh. Teu papanggih hasan jeung bapana budak. Nepi ka kieu nasib. Naon teh teh jang? Aduh. Dulur aing bae aduh. Dulur aing nepi ka hanteuna. Aya dulur aing nepi ka hanteuna aduh. Sing cenah datang ka eta si kurang ajar teh. Paingan ngipine maklalai berendak pondok umur babaturan ampun. Tobat teuing dulur aing nepi ka paeh leuh tah. Manehna ke pondok umur Pileleyan. Wilujeng itu ke tepang-tepang di akhirat. tepang deui ke di akhirat. Heeh. Aya mana rek ka neraka dek ka sawarga. Kuring. Heeh. Sumedang. Dek ka Sumedang we. Urang Sumedang berteteh. Tobat teuing. Nepi ka kituna deuleu euy. Yang Lan kitu we teh Akang mah nya hampura tina sagarupa kalepatan ageng sumanten alit. sami-sami Kang. Raden Bambang Irawan parantos mayunan tah Laras. tetepang heula jeung bapana.